Kasih Neng eueuh. Aduh. Ampun lain. Jawab mau iya. Kira lo kadieu. Tadi di dieu. Maning teu memberi kabar atuh. Nama lincah aduh sebenarnya sarba. Mana emang hebat. Alhamdulillah ayeuna mah kurang baik. Si Neng. Si Neng naon? Si Neng ada dieu. Nuhun pisan. Ya. Si Neng kamari. Astagfirullahaladzim. Mama kita aduh, astagfirullah. Eling ya. Kontainer ya mah. Itu ketiga pembantuan orang situ. Lur. Kumaha tuh orang tua. Ayo mana kunaon itu. Yang mikir sama si itu. Judi goblay. Awewe mah loba keneh. Nu kumaha geus paneangankeun. Tetep hayang si Neng. Insaf atuh matakna tong kieu wae penampilanna. Kayak ke si Neng itu mah, da si itu mah santri atuh. Kumaha? Geus we nu tong dipikiran. Da percuma dipikiran teh gering maneh. Tak kita kan Neng, sok cari ke gas sekerat Neng. Neng ini akang mah balik cicing dia. Nabi mah sibuk kayak si ayang kabung jadi mau biasa keluar. Ayang nanya tuh kan kedai sama harusnya bantu mau kabung hari abi. Iya pasti kamu dengar rewah segala deh apa nah ngalamun atuh dapur naon atuh sedih sedih kunaon atuh kieu nya kamar depan ayah laki gitu biasa bobogohan diputuskan kok teh kamali mau diputuskan masalah laki dari terus nah maka jangan diputuskan aku udah laki mah ngabohong atuh banyak rek dipertahankan nu ngabohong gitu nyaan itu nyameureun ngabohong teh lain gara-gara karena aya ngabohong bisi aya hal nya aya alasanna mata gitu tah eta demi kebaikan bukan nama gitu ya ngabohong tegering adan ayeuna teh ngabohong tegering adan geus aya mah hayu sama kalau wae tapi laki lah laki pikiran teh salah heula mah ningge ayo ayo
ciuman. Aduh. Ayo orang tua sih Neng, ayo. Orang yang lain mah ayo. Ayo. Taunya itu. Wah, biar bisa stres gitu tuh. Ayo, Akang. Orang tua si Neng mah. Oh bener lah ayo nama. Buat si eta. Wah, si Neng. Ayo nama orang ngiring we ka ditu katong. Bade naon katong? Itu si Akang. Apa nama orang giring kumaha ayo nama ka ditu. Ngiring lawe. Karunya si Midun. Namanya abi mah. Karunya aduh. Geus kagok di hate. Astagfirullah. Ayo ngiring heula. Karunya Moal abi bade uwi. Neng, hawatos Neng ka ngiring heula ka ditu lawe sakedap. da malami. Hana bade naon? nya tinggal heula itu sakedap gitu. Heeh, Neng. Karunya itu si Midun. Karunya burukeun, ngiring heula si Midun karunya. Ayo. Sakedap malami wios dasa aya teteh. Kumaha atuh? Entong kumaha kedah ka ditu pokona mah ayeuna. Mun sakedap dah ayo. Ayo weh ngiring heula. Moal ku kumaha tadi? Moal ayo wios aya Nya teteh. tinggal di mun ditinggal ku neng mah enak oke. Enak naon? Supada seraoseun gitu. Tapi moal ku kumaha? Ka abi. Moal ayo ngiring heula sakedap ayo. Tapi da abi mah soalin Karunya neng itu tangkal kai diciuman. Si dadah tangkal kaina. Ninggal hungkul ya. Ayo. Ngiring heula sakedap. Malami wios ke kajeng teteh nyarios kasih mama. Pokokna mah kedah ngiring ayeuna. Yuk sakedap da malami. Ayo nya yuk. Yuk. Sok. Akang Serami ka dieu. neme kan bade menakan akang tadi teh. Menakan kumaha? Tuh kan lo jeung stres deui cager da obatna ku si aing karunya si eta. hiji-hijina. Mentep kena ya nama Hah? kurang unang mah ya nama. Ayo lah. Bae tinggal kena situ mah. Cina duaan we eta mah. Ayo tah. Ulang ya no. Bae tuh da si itu. Akang. Ih, dia. Salah neng. Si Akang mah. Rahma batur. Di mana? Salah hampura. Mohon terang aya mah Neng ge. Akang teh bener sayang ka Neng. Nya atuh neng, pan akang mah demi kieu teh. Oh jadi neng memaafkan akang. Aslina. Tah akang teh alhamdulillah ya namanya tos tina hiji kaji nu kamari jeung neng teh nya alhamdulillah anu teh eta terus biasa menakan jalan anu benar. Ajak neng. Kakak. Kepada saluas kasabudra cinta akang.